parah nih. Oh, ya. Oh, ini lagi pada heran. Iya, enggak di makanan. Mana ya? Itu aing mah. Emang kayak kemana eta? Iya, betulan telepon nanyakeun ke di mana cenah. Oh, Emang dari ke mana? pas warung teh jajan. Oh, aing di tangan kok teketengan kita tadi itu kali Allah, ya sugan teh ngurek. Kelas sakedon. Ayo tuh. Heula urang mah ngadaguan heula kana awewe heula. Di hayu. Nama wae. Awewe saha ngawewe? Kelas sakedon. Hah? Hah? Heeh, sakedon. Geus na. Di gue ti heula urang mah ngadaguan heula. Hah? Ngadaguan heula keur ngadaguan jalma. Ya karep teh tuh. Iya. Hayu. Mau urang mah jig wae ngadaguan heula jig. Hayu. Heula. Aing eueuh batur giang rumah sana. Hayu. Rumah sana alasan. Ieu jadi suku. Suku kunaon atuh? Alasan sih. Aduh. Bisa ke. Rumah sana alasan aing mah. Teu nama tunam. Yep. No. Aduh mah. Yo, ngojek tiluan ngojek. Hah? Ngojek tiluan. Mun aya hijab ieu unggul. Nah, anu ieu masuk disewakeun. Ieu enggak? Ayo. Oh, ieu sok disewakeun? Yang geus ieu we. Jangan saya. Sok we candak motorna, wah ti harewas kitu. Yo, candak. Yo, sewakeun. Siap. Yo, disewakeun. Siap. Anjing barudak anjing ieu mah. Obong. Ayo. Ada hiji. Ada hiji. Aduh. Baik. Maju. Awas polisi di itu mah. Aman, di mah ada polisi. Astagfirullahaladzim. Pakai helmna. Bisa ya depan. Ayo. Ayo. Anjing motor aing ka mana ya si budak? Ah. Manawi di dia tadi aya nu ngojek teh di dia. Oh, aya tadi kali itu. Saurang ah. Duaan. Alah nasi budak jeung saha motor aing geubeuk. Da jamina teh hari ideung. Alah, aing nasi budak euy. Hah? Aduh kan. Iya. Ah, iya. Iya. Oh, di dia. Aji teu dijawab. Iya. Pambelikan bensin 50.000. Ah. Ya, pambelikan bensinnya. Lu itu beak bensinnya. Jangan beli bensinnya, pambelikan bensinnya. Pambelikan bensinnya. 50. Ya, Anon. Bensin 50. Aing euy, bagus. Udah aing udah milih. Buru ditungguan bensin. Tapi ditungguan. Buru. Siap, Anon, ah. Oh, sok. Lumayan. Nun, ah. Yo, hati-hati di jalanan ya, Cep. Jangan. Aing motor aing mana? Motor nu aing mana? Yo. Tadi peret aing nyewa motor mana teh? Yo, ieu acisna. Motor ewang ieu udeung. Nah saha nu nyewana ke? Aya nu nyewa udeung. Hah, geus saha? Ah, ieu. Sia teh budak-budak teh toyok. Aya nu nyewa. Yo. Motor mah. Ya, kali itu. Geus aya naon? Nah, motor mana motor aing cai. Ah, sia. Kecil atuh. Apa? Kunaon nak? Bungkus saya bensin aya bensin
Ya, ieu mah teu mogok, ngan beak bensin budak. Aya, ajik. Teu aya di dieu mah tebi meser bensin mah. Ih, moal dihadean ieu mah sep bensin, sep bensin. Kok ngera-ngera? Itu pandanya siap bensin. Nah, ieu maneh. Beak bensin. Ang, nakunaon eta rencanganna nuju mabok. Sanes mabok, rencanganna kilang dangu. Abi oga eta tadi. Rada stres di mana ada. Bensin. Oh, nya atuh sok atah, nya dapet tinu abis salit mah. Oh, mana tuh? Soknya abi ka cai heula. Oh, mana tuh, lumayan sih kayaknya. Tuh sing Beak. Lurus. Tapi nya ka imah ngeureun. Nepi ka imah mah. Ya, beli teh hirup wae ieu mah. Hirup. Hanteu. Hirup. Wah, berarti lain mesin lain ieu na ya lain mesinna. Mesinna ieu mah. Aya teh hirup adul, saya teh hirup. Tiiseun anjing. Teu hirup ieu mah. Hirup adul. Oh. Anjing, dirasa. Teu hirup. Hirup tadi adul hirup. Teu hirup. Si aing deui. Oh. Mak ya. Bos soraan. Alah, na ieu mah dibeakeun pisan bensinna. Ada salit ayo, sakieu. Sakieu kumaha pan abi geus meser 4 liter. Naon sah? Itu tuh. Nyadap bensin nepi ka beak geura. Nyadap bensin kumaha maksudna? Nah, beakeun bensin kurang teh kita nyadap kan itu udah dibeakeun geura. Barang mana yang meuli sabaraha liter tadi? 4 liter. Bang. Atuh tinggal gantian we Kang 4 liter meureun. Alah, 4 liter. Nya cek urang oge mesinna lain bensinna. 4 liter, 4 Itu liter. mah apa? 4 liter. Anjing. 4 liter. Mal disadar. Sok. Tuh, di sana ada hirup. Tuhan. Anjing. Gusti. Geus gantian wae lah. Gantian 4 liter. Nah, ame tuh Sia murah pisan. Nya geus wae lah 50-an ke. Bayahna. Iya, Sal. Bensin teh saliter-liter acan 50.000. Nah, mana dengan kitu aya naon? Masuk burung sih mah. Bayar bensin teh saliter-liter acan 50.000. Murah anjing, itu mah 50.000 mah. Setengah liter geus henteu. 50.000. Sep balik wah ayeuna mah. Kang, nuhun Kang. Aing ti heula, aing mawa. Ih. Awas soraan. Layak. Sok anu kebutu. Ih, Pak. Nah, kemarin teh urang teh pengen meuli 4 liter. Jangan meuli 5.000-an. Cih, namanya yang panjang. Pengen meuli 4 liter mana? Alah, poho. 4 liter mana itu? Boleh tiru-tiru teh. Sih, nyawa tuh nggak pernah aja. Tahu? Harus sama aja sih. Ingat tuh. Parang kamu kan aja teh. Ngapit murid aja ngaji sih. Marah-marah Bib. Ini rubrik. Terus beri ka dorong ya pasaran. Oh iya pas lah. Siap lu. Tenang aduh. Aing. Kaki. Kaki. Polong tong pisan. Kaki polong tong. Nan, Iksan. Mana motor wae eking? Hah? Mogok. Oh, tingali. Siga mangjek. Motor adik. Nanti budak setik. Porongos we. Dorong, atuh dorong. Mau polong Ya, tong san. bejakeun ka bapak maneh kasih bandoyok. Pang meulikeun teh motor alus atuh, lain motor mogokan. Pada kieu. Nanti pada kieu. Pakai kacinya juga di sepatu nanti. Motor butut di bawah kereng. Segala deh. Can. Dulu kan tuh. Motor abah sih kayak dulu. Tadi dari polong tong luasnya pada. Dia motor dia. Ya, ayo motor ayo gua dah.
motor aing. Kemana motor aing? Hah? Eta si goblok na motor aing aya di leuweung. Goblok ada kebon. Saha teuing ge motor aing? Gak goblok ngimputkeun motor aing segala. Wah, moal jauh kalakuan anak si Madoyok ieu mah. Goblok awas mun panggih ku aing di jailan deui eta barudak. Ya, tadi mana nyeremputkeun motor aing nya? Itu orang mentu. Wah, entu kumana nya Burik? Henteu bah urang mah tadi dititah ku si Iksan. Itu kita. Wah, ada yang coba ante. Usia tadi dititah cenah ieu wong kadidukeun jauh sebutkeun sih. Oh, sia lalutik-lutik kakolot ke jailan. Bejakeun ku aing ka bapa maneh sia ka si Madoyok. Ku aing laporkeun ayeuna keneh. Si ada Burik gara-gara nama. Karena aing juga dana jadi aing mau disalahkeun. Dia ngajari ka aing pansian nu ditang aja. Aduh, gawe. Pasian di tangan dia cenah gue motor mangjek. Euy, si Eno cari ka aing moal. Nambah buru. Oh, sama letik-letik Burik. Bungsangnya lehan. Syage. Baso. Duh, rada tiisen biasa na dia sok ngegoronyok nu meuli teh. Kadario. Baso. Kadario. Baso ah. Ih. Wah nanti raha dagang baso euy. Sugan aing lain waluki. Geus aya saminggu mah, cager. Alhamdulillah. Aya nama naon wae wa metu. Ngored wae mah barulan kieu ge. Atua euy, awak jangkung gede kitu mah pantesna jadi tentara. Nakal kadagang baso. Aing mah rupa-rupa ieu Madoyok. Teu nyahoan waluki mah pan aing baheula ge daftar tentara aing teh sakola mah. Ngan aing mah gagal na mata, keur latihan nembak aing teh. Sugan aing manuk ku aing teh nyelayan ku aing tembak manuk ayeuna teh heuli ceul ini ku aing tembak. Rupa-rupa wae. Jadi we aing dipecat tah, aing di harita we gagal dipecat. Geus we aing mah dagang baso lah naon talimakeun buat sagala ge saya bagian. Bisi can ngalarisan. Sok we bikinin satua. Daguan sakedeung tak kitu we KCS mah beelian. Oke, wah. Siap. Geus, Pak. Enggak sekalem mah lila-lila teh nyen baso. Cobaan heula. Cobaan sok. Oh, baso. Sade. Puguhan anda cekurang etong sok rusa-rusu ayo nitah teh mah. Bingung ya urang ayeuna. Wah, Geus. Atuh lain di sendal eta mesti aya cucuk mah naon ka juga. puguhanan aja ditunda wa. Panu teh tinggalan duit. Jadi wayahna wae nyimpen heula eta kitu sendal. Atuh napa panggok? Aduh, aing mun sendal lagi sendal capit lain. Nya alus eta kitu-kitu 300.000 eta teh da impor eta mah capit ge. Awe lahkel ka dia deui. Aduh, si goblok. Nah, naon nu dirasa gerak. Ngomong-ngomong si kehen ngawuhan ka aing. Nah, tasnya akan bakso ieu mayar ku sendal putut. Aing kumaha ieu paling ge 2002 nya aing sudah kira. Goblok apa?